Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra dangu urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katunda carios kalayan judul asal usul Raja Kalong. Ieu dongeng karangan Mang Giok. Mitra kaum dangu hanca nu katunda waktos dinten kamari upami telepat parantos dugi ka duh kumaha lamun geus kieu mustahil aing ngalaksanakeun syarat anu pamungkas najan kumaha eta manglupakeun hiji kajahatan nu kang nonggong jeung ajaran anu dianut tapi lamun aing teu nurut kumaha nasibna si kakang aing jadi bingung. Leresnya mitra dugi kadinya hanca anu katuna waktos dinten kamari. Kumaha atuh terasana mitra? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Muhun ku kaleresannya ayeuna teh. Persib nuju main mitra. Dongeng bade main deh. Mali anu usul ka Mang. Mun Mang ayeuna teh cenah ngawangsulan deui. Keun cenah bolak-balik dekok ke abi nuju nonton Persib. Aya anu kitu jangageung. Alah poharanya aya oge kade cenah balikan deui nu kamari. Pohara. Yen aya nu usul supados wengi ayeuna mah cenah naon diulang anu kamari handa moal diulang cenah dongeng teh bolak-balik dekok ceuk nu alim diulang teh mun diwangsulan deui teh aduh marah urang teu reuyekeun emang soca kana televisi pangrungu kana radio da kitu lah bagi-bagi we lah. Sok kabarayun sadayana. Ratna Inten teh galecok sorangan. Tungtung Ratna Inten ngahulang miraga meneng. Bari sakapeung ngareretan nu jadi salakina. Batina bener-bener perang sabil antara nurani jeung kabutuhan. Teuing banget ku ulang ngalamun teuing. Memang aya hareos. Bet ngadadak aya sora tan katinggalan. Sorana mah jiga sora si Aki anu tadi kaimpikeun. Dengikeun kumaha Ratna Inten. Lamun nepi ka pangon poe jungan salaki ya canjuan. Dan wande salaki sia nyawanya moal kaburu deui. Tak kidunya. Mumpung masih aya waktu gewateang syarat pamungkas di aing. Hayo ini kitu oge lamun sia nya kan jadi salaki. Ini. Ceuk eta sora Ani asa ngajelengeng minuhan sirahna. Tuluy silih susul nimitah manehna init ngalaksanakeunana. Ngorejat ngaradak Ratna Inten ngorejat. Buu kusut matana beureum jut turun kaburuan sukuna hideng ngalengkah ragana siga aya anu mawa sejang ngalaksanakeun parentah ti si Aki nu terus ngadesek jeung ngalelewean dina uteuhna. Lempang dipirig ku sora jangkrik, dikenangan ku sora gaang dialokan ku lok-lok bungau. Bueuk tueuh jeung koreak, milu disarada milu jajab kanu keur kalangsu, milu nganteur kanu keur linglung, kabawa ku jelmaan banas padi. Mitra kaum dangu
caturkeun di hiji babakan. Pernahna teu jauh di tempatna Ratna Inten. Kaciri hiji kulawarga geus gempar. Sabare di patangahan ngadon ngariung nu anyar ngajuru tadi beurang. Nini kaciri masih ngajelengut teu jauh ti orok. Jempoleungeuna ngutak-ngutak tasbih. Pakaianana sing sarua hideung. Kon kitu deui ciputna. Jelas lamun nilik kana papakean jeung kalung tasbih, manehna teh saurang wikuni. Bibirna teu weleh kunyem-kunyem, matana peureum bangun husuk nyang hareup kasang persembahanan. Begitu bray, ngadadak matana beunta. Alisna anu dugul teh kerung, bibirna jempe teu kunyam-kunyam. Saenggeus nyebut agemana, tuluy peureum deui maksudna rek neruskeun pupujianana, tapi teu kebar. Basah haseup menyan, luak leok katebak angin. Ret anu gempar sidik hiji ge taya nu usi. Geus gogodeg cengkat yung manehna nangdung. Ninggalkeun raga badagna. Blos kaluar nembus bilik jeung hahalang panto. Di pakarangan hareup, kaciri hiji awewe geus nangtung. Sorot matana kosong buukna kusut kacaangan. Kulantera nu ngagantung di panyaweran. Paingan haseup tuh Pak, kakalincesan sing horeng aya nu rek ngalongok. Nisanak saha anyeun, kunaon teu asup ka jero mun teh mah rek ngalongok. Si awewe anu ditanya teh kalah seuri. Tapi munguh aneh, sabab sorana sora aki-aki, lain sora awewe. Jelas eta awewe ragana teh keur dikawasa ku sabangsa makhluk. Ngan makhluk naon nu ngadalikeunana? Ku sinini wikuni can kaciri. Kami teh butuh tumal. Tumal keur naon? Nyalametkeun salaki ieu awewe. Atuh kunaon teu kaleuweung? Teang nu sakira cocok pikeun pitumaleun. Hayana pasti dileuweung. Di dieu mah eueuh. Geus buguh di dieu ayana eta pitumaleunana. Sebutkeun naon pitumaleunana, lamun kaula sanggup ngabantu tangtu ku kaula dibantu, lamun henteu nyawayahna. Kaula butuh getih jabang bayi. Omi tuhun. Sinini nyebut agemanana. Lamun kitu caranya, andika geus salah alamat. Jung teang di tempat sejen. Di dieu mah eueuh jabang bayi eueuh. Ai sugan deh. Kaum wikuni cara ngabohong. Di dieu mah eueuh jabang bayi. Nu bakal dijieun tumal. Kajabaan jika mampu ngalengkahan raga kaula. Sakuduna si lain ngajedog di kuil. Lain di pelumuran siah nini peot. Tulung tinulungan eta ajaran luluhur pihalalayung kancana. Ngajaga kalumangsungan manusia. Ngahindarkeun kamusnahan eta teh salah sahiji tugas pihala. Leuwih hade tinggalkeun kurungan eta awewe.
Nya wae sia, nya capek janji jelepek sia. Nya capluk padu ngabentuk. Moal bisa deui sabab aing geus boga perjanjian jeung si manehnya. Hah, kucaan teh. Si Nini ukur ngabedeb. Terus ngarapetkeun kadua leungeun hareupeun dadana. Basa leungeunna didorongkeun. Ngadadak tasbih amurasud. Terus nyerang ka Ratna Inten. Ngaranan nu keur kasarumahan. Sanajan kiwari Ratna Inten kasebutna geus jadi jelema hengker. Tapi mangsa kasarumahan mah geuning ngadadak manehna jadi boga pangabisa nu linuwih meh bareng jeung amurasudna tasbih ngadadak jirimna ngolebat kagigir terus narajang sini likuni hus parah tasbih sini teu keuna kana sasaran ukur tira kana rajegna tatangkalan kontan malolongo katembus ku biji tasbih hus nya horam-horam leungeun Ratna Inten geus nyantong reka babuk ka maung Sinini Wikuni sanajan jirim Sinini ukur lembutna tapi sekeuna tangtu matak ituna gentak Sinini depok bari males narajang kusadokan beureut nguru hulu amat ribet mata kaget sekali ieu mah Ratna Inten teu ngejat malah meupeuhkeun dampal leungeunna muru mun-munan Sinini siga nu teu sea beuteungna nu keur diancam. Geuning sia licin. Gentak sia kaluar saupamaan di kalalaki. Ratna Inten ngahe sora nama anggar we kadenge teh soa hati-hati. Moal bisa. Can waktunya aing keluar. Politik ini tungtung ngagulidikeun maneh mangsa cengkat musuhna geus malesat ka jero iman. Kurang ajar. Sinini bari ngarejepkeun panonna. Mangsa beunta geus aya dina raga badagna deui. Gediuk sila bari nyang hareupan parupuyan. Kan hanyakal leuir teuing. Sabab nyaho-nyaho Ratna Inten geus dupakeun sukuna kana dada Sinini Wikuni. Wah, kurang ajar. Sinini ngajungkel bari jungkel jumpalik terus nobros bilik sarta ngagedebut kaburuan dina kaayaan teu eling. Kadenge Ratna Inten seuri mata kukurayu. Geureuwek orok dicokot. Aneh. Indungna mah tetep tibra. Siga anu teu karasa lamun orokna aya dina ancaman bahaya. Sejenapun kitu deui tetep gempar ngadon karerek patari. Kawijaya ungut-ungutan. Hatena bunga sabab budak geus mimiti temong kaistimewaanna. Saterusna Ratna Inten jeung Angka Wijaya engger ngadon ngobrol. Utamana nyaritakeun perkara-perkara keur kahareupna. Tetela duanana sapamadegan yen eta patempatan kiwari geus teu aman. Bisa sawaktu-waktu pihak musuh teh datang ngajorag deui. Sokomo salah saurang senapatina binasa ku cukang lantaranana si Nyai Raga Arum. Ngan jelas dina eta kajadian tangtu bakal aya buntutna.
gitu Kang. nya kapaksa we lah urang teh kudu pindah deui ti dieu jadi ulah hantem betah di dieu. Bawi raos abdi ge kitu Kang. Kubinasana tilu prajurit Sunda tangtos bakal aya buntutna. Sahanteuna pihak kerajaan bakal ngaraos leungiteun. Duanana jatju tarurun kaburuan aya parasaan berat kudu ningalkeun eta imah teh. Puguh geus hampir 2 tahun maranehna tetep tumetep di eta patempatan. Najan kumaha tangtu bae aya paninengan nu mandiri. Kebat lampahna Ratna Inten jeung Angkawijaya. Duanana terus laleumpang kalayan tenang. Tapi kasampalan ngadadak Angkawijaya ngaranyu. Basa lapat-lapat katinggal imahna siga aya nu ngaduruk. Ciri hasib nangleun kaluhur dibarung ku silalatu ting corelat kajomanta. Hawar-hawar kadenge siga aya anu surak amal-amal. Ai saha nu geus kumawa ngaduruk imah urang bayi. Duka Kang, hayu ngalkeun anggur mah. Moal gitu pihakna kerajaan mah tapi asa piraku. Jarak ke kerajaan teh cukup jauh. Mustahil orang kerajaan datang dina waktu anu sakitu gancangna. Ratna Inten teu nemal. Siga nu mung kapapanjangan. Lenggah sukuna beuki digancangan. Siga nu sieun kasusul ku musuh. Sabalikna Angkawijaya najan heran jeung panasaran manehna teu burung nuturkeun milu ngagancangan lempang. Beuki lila duanana beuki jauh. Sora anu surak geus teu kadenge. Malah haseup anu ngelun kaluhur geus teu kaciri. Kahalangan ku kakayon jeung rambu jalan anu ngagigidig sapanjang. Kebat lampahna ieu 2 jalma terus laleumpang mapai-mapai jalan satapak. Turun gunung ungah gunung nete akar ngemingjangkan. Sakapeung ngaraas walungan sakapeung deui nemus kaleuweung ganggong simagonggong panonoban aom jeung onom. Hitung lemur ngacajah milangan kori teh lain sing bobohongan. Kitu teh nepi ka mang minggu-minggu malah mang bulan-bulan duanana terus lumampah kakalerkeun ngajugjug kerajaan Cupunagara di mana aya karabat tinu jadi bapak. Kocapkeun dina hiji poe Angkawijaya katut Ratna Inten tapi ka hiji tutugan gunung. Urang liren heula di dieu Kang. Kumaha kinten-kintenna naha akang teu ngaraos capek. Mangarai ceuk Angkawijaya bari ngecageun lingga paksi. Terus bukek dariuk luhureun tutunggul kai. Tebih keneh kitu ieu teh Kang. Cupunagara teh. Asana mah tos caket. Pami telepat tukangin gunung ilmu itu tuh. Tangkuban Parahu Kang. Didinya urang nyobaan bumen-bumen. Nyalindung di Pamanda Prabu Nagawarman. Nah teu langkung sae mencilkeun diri deui Kang. Jiga nu atos-atos. Satadina engkang boga pikiran gitu. Tapi karunya ka budak. Mun urang terus-terusan leleuweungan. Karunya
karena nasibna pikeun kaharupna. Ratna Inten teu ngomong deui. Ngan bae katingali paromana ngaradak alum. Mitra kaum dangu keur anteng gunem catur kitu. Hawar-hawar kadenge sora gurutukna roda padati. Awor jeung kekelenenganana sora gengge dina beung muning. Malah sakapeung-kapeungeun laisna teh ngabeluk. Bari nyepret-nyepretkeun pecut luhureun hulu muning. Sanajan teu dikenakeun muning teh bangun sieun. Tuluy we noyod leumpang teu nolih jalan anu renyul pinuh ku babatuan. Hai Kang, geuning sadapadati. Pancegna rombongan padati rai. Kumaha atuna urang arek nyumput? Asana mah geus teu perlu. Lantaran di dieu teh jauh tina kakawasaanana Sang Prabu Langlang Bumi. Teu bae da moal naon-naon ieu. Mitra beuki lila sada padati beuki deukeut, sada nu beluk beuki eces awor jeung ngagurutukna roda padati anu ngagelengan batu koral. Malah ayeuna mah dibarungku kotoplakna sapatu kuda. Sarta lamun nilik kana wirahmana jelas kuda teh leuwih ti hiji. Ratna Inten katut Angkawijaya carengkat. Masing-masing panona neuteub katungtung jalan gede anu hieum ku dapuran awi. Budak geus dipangku duanana narangtung di sisieun jalan ngadago padati datang. Lajeng nyana heuleut sawatara waktu burudul aya aleutan padati datang. Jumlahna can sidik ngan kabireungeuh kenca katuhun padati diapit kedua kuda hideung. Laras we Kang aleutan padati. Kaum sudagar kitu atanapi anu bade seba ka nagara. Lamun nilik kana kaayaanana mah saudagar. Mustahil nu bade seba. Margi lain wayah rai. Nah engka ngagaduhan rancana Kang. Bari nungguan kekuatan akang pulih. Kumaha lamun urang milu ka eta aleutan padati. Tapi nah moal naon-naon Kang. Angkawijaya teu kaburu nemalan. Basa salah saurang Jagabaya eta aleutan nempoeun manten ka maranehna. Malah sidik nu aya kencaeun padati nyampeurkeun. Sedeng anu sejena ngaradak areureun ngajaga sagala kamungkinan anu bakal lumangsung. Angkawijaya buru-buru maju ka hareup bari sungkem miheulaan si Kumis Baplang nu tetep ayem luhureun tonggong kuda. Najan kitu kabireungeuh mata nama cingeus pinuh ku kawaspadaan. Badog panjang ngagober dina canggeng perahna katemong hideung. Sampurasun juragan, pangapunten. Sim kuring sakola wargi saja ngaganggu karena perlampahan salira juragan saparakan sa nun. Saha anjeun? Rek naon megat jajalaneun? Nepangkeun nun. Abdi Ujang Sanjaya. Ieu bojo abdi sarta eta nu diganongna putra tunggal sim kuring. Maksad teh upami teu kaabotan madengiring ka dayo luhur kitu nun. Mitra memeh ngajawab. Eta si Kumis Baplang mencerong deui bangun nu hayang sidik. Geus kitu ngarenghap sarta teu lila pok ngomong. Kacirina anjeun lain jalma biasa. Sabab mustahil lamun rakyat biasa kumawani cugat-cegat ka Jayabaya gagak ireng. Teu wararantu nun. Kalarsan wae sim kuring tos lungse
sareng hoyongnya lindung dina kawibawaan gagak ireng di rimba wilis. Nutangtos perlampahan abdi sakulawargi bakal langkung aman. Margi moal aya begal sareng gorombolan anu wantun ganggu. Hah? Itu nate bari malik ka Padati nu aya gigireunan rustumanya somo ngaharewos. Sumuleuleui pinuh ku kaajrihan. Juragan, mangga nyangakeun teu langkung salira juragan. Pikeun sakedapan nu ditanya teu nemalan. Kaayaan tetap jempling, mungguh matak panasaran nu ngabandungan. Angka Wijaya katutratna inten silih reret, tuluy melong deui ka palebah Padati utamana kana janela nu di kulamuan. Nya ari kalilaan mah di jero Padati teu burung aya anu nemalan. Ngan mata kaget sabab nu disebut Juragan Surya deh geuning sorana bet awewe, halimpu matak dedengeun. Saur juragan, nyesok bae taekeun di Padati pangtukangna. Andika alus milik kisanak, sok naik ka Padati pangdungdungna. An wayahna eta mah Padati barang, jeung omat ulah kumawani ulag ilik. Kardi kahartosna sareng hatur nuhun. Walon Angka Wijaya bari nuyun bojona. Palebah Padati Angka Wijaya ngaraneg sarta nyarita ka palebah kulamu ngadon nganuhunkeun. Juragan, hatur nuhun. Pokna tapi ti jero taya nu nemalan. Angka Wijaya imut tuluy lempang muru Padati pangtungdungna. Tetela saenggeus diitung Padati teh aya kana 5 na. Sarta jaga bayana aya genepan. Dihareup si kumis baplang katut Ki Arga. 2 di tengah jeung 2 deui Padati nu pangtukangna. Nu diiluan ku Angka Wijaya katut Ratna Inten. Cat atuh duanana marancat tuluy gukek dariuk bari nyarane kana tumpukan karung. Teu lila gurutuk Padati teh maju disusul ku haleuangna Lais neruskeun deui belukna nu tadi sempet kaganggu. Di luhur langit lenglang taya tedeng aling-aling. Bah poncrot gunung katemong, abrulan manuk kundul jeung julang pating arangkeui. Burudul malah sakapeung pating areok kelir teri di jero lautan. Sawareh but-bet kahanap ngadon nyameran lauk, ngangkang nabeungecai. Tuluy dibawa ka luhur ku pamatukna anu seukeut. Pon kitu deui Angka Wijaya. Tungtungna duanana kasarean bari diayun aming ku naek turuna Padati. Dipepene kuting kelenengna Gengge jeung haleuangna Lais. Kadengena mata kelar, mata koas. Kebat lampahna rombongan Padati, jalan nu disorang beuki hieum kawantu geus tepi di lengkop gunung nu kanel ku tatangkalanana. Laju Padati ada antare jeung tenang. Sabab sapanjang jalan kanel ku Nengnong anu geus jol deui cager. Pohala mitra kabujeng Nengnong dugi ka dieu heula. Insyaallah seri anu ka-14 enjing diteraskeun. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.